Islam ambalayah di orang Islam FPI dan lain-lain sebagainya. Tapi kan apakah ngahiji jante heulanan NU ka dieu jalan, Muhammadiyah ka dieu, Persis ka dieu, FPI ka dieu. Islam Ikhwanul Muslimin aya, Islam HTI aya, berbeda-beda. Walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari, tapi suara mah panteu ngahiji. Ketika demo kamari, ai masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama panteu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ieu ku henteu ngahijina ieulah jadi kelemahan deuk kumaha berjuang. Deuk kumaha berjuang. Nah, ieu ku ari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir. Mata ulama Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5. Nomor kahiji tepati-pati perzinahan fahisha ambalayah terang-terangan, kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula kuari. Orok setruk nanya orok setruk. Baheula manu setruk teh insinyur, baheula manu setruk teh anu sugih, baheula manu setruk teh pejabat. Kuari mah masa sih orok anak lahir setruk. Masa sih jelema leng-leng setruk. Kabelah dia nak aya penyakit encan terdeteksi ku dokter. Geus puguh tamah penyakit manis, gula darah tinggi dan lain sebagainya, diabetes, geus ambalayah. Ieu mah jelema gering dibawa ke rumah sakit, cek ilmu kedokteran tidak ada penyakit, puguh gering. Dibawa kajian kadinya nage ditandu, periksa, scan dan sebagainya, tidak ada penyakitnya. Ieu akibat loba fahisyah ambalayah. Perzinahan anu jelas-jelasan ayeuna. Baheula makan zina teh terselubung, baheula makan zina teh kanyahoan, kuari mah dihareupeun mata urang. Kanyahoan nu mantak loba jasa perzinahan, di mana kanyahoanana? Masyaallah. Eta teh alat paranti ieu teh naon kondom. Kondom teh jutaan bea kamari keur tahun baru. Ambalaya tuh itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna teh? Di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon nama? Naon ngaranna teh? Ieu tuh nu lega teh tah. Tah nyaho pan sia mah. Nyaho sia kadinya berarti sia. Geus teh kudu hese ieu pelakuna kajen gokoman. Masyaallah. Dah ambalaya, sempak di pantai ambalaya. Geus teu boga isin hiji di mana fahisyah geus teu berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit anu penyakit teu pernah aya loba, terutama penyakit taun teh si gelepek pae jam 8 sehat jam 10 maot taun, jam 12 sehat jam 2 pae taun sing gelepek unggal lembur loba akibat fahisyah perzinahan loba jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar hiji perang anu luar biasa dahsyatna. Perang Badar perang anu sangat bersejarah. Dibaraca sejarah-sejarah perang Badar lain ku umat muslimin bae model urang sadunya. Tapi Yahudi Nasrani membaca karena peperangan Kangjeng terutama Badar. Sebab di Badarlah tokoh-tokoh Yahudi tumbang. Di Badarlah pembesar-pembesar Yahudi marae. Di Badarlah tokoh-tokoh Yahudi tumpur. Tina kekalahan Yahudi dipimpin ku Abu Jahal dalam rangka perang Badar, maka Yahudi dendam. Berangkatlah nyana anu ka Israel, berangkatlah nyana anu ka berbagai negara, terutama ka Israel. Tina nu minor menjadi mayor. Ialah Yahudi.
terus jana berjuang memperjuangkan kekalahannya untuk menembus kekalahannya. Sangat sakit luar biasa. Terus bae Yahudi mah teu eureun-eureun mulai tina menghina terhadap muslimin, menghina terhadap kiai-kiai, menghina terhadap wali-wali, datanglah ke penghinaan terhadap Kangjeng. Wow, penghinaan terhadap Kangjeng teh geus dijelas. Geus jaraho kabeh. Wow, penghinaan anu dahsyat luar biasa. Lantarannya na dendam per detik ieu urang dikuasai ku ariku Yahudi. Masya Allah karim. Dibuat di Al-Quranul Karim tentang perang Badar. Geus sabaraha minggu urang nyaritakeun tentang perang Badar, encan selesai ku sebab waharana Badar. Sampaikeun ka sholawat Badar mun dibaca ku urang menjadikan satu ketenangan di jiwa urang. Sholawat Badar mun ku urang dibaca ditonton ku malaikat. Masya Allah. Numendak sholawat Badar mun ku urang dibaca urang jadi haru. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Gara-gara orang mun keur bingung-bingung maca sholawat eta. Urang keur sulit teu boga duit baca sholawat eta. Masya Allah jembar gara-gara. Mun haju boga duit urang teh. Jembar sholawat Badar. Eta kira. Ieu ayat ieu diturunkan ketika para muslimin mengambil fida, tebusan-tebusan di tawanan-tawanan Badar. Ketika perang Badar selesai, tumbang 73 tokoh Yahudi. Umat-umat nu lainna kan ditawan, dibawa ke Madinah. Alat-alat perang berikut onta jeung kuda da diboyong jadi gonimah. Nah, setelah tawanan perang diangsongkeun ka Kangjeng. Kangjeng teh bisa memutuskan dengan begitu saja. Lantaran Kangjeng mah lain tina nafsu, kudu aya wahyu ti Gusti Allah. Di antara tawanan perang Badar teh aya paman Kangjeng Nabi nu ngaran Sidina Abbas waktu can asup Islam. Sidina Abbas teh adina Sayyid Abdullah. Mamang berarti Kangjeng. Di antara tawanan Badar aya mamang Kangjeng Nabi. Tawanan-tawanan Badar tersebut teh diangsongkeun ka Kangjeng, tapi Kangjeng makan musyawarah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, wahai segenap para sahabat, coba ma taquluna fi haula'i. Bagaimana pendapat anjeun tentang para tawanan-tawanan Badar? Coba kumaha? Cik Abu Bakar Siddiq faqala Abu Bakr ya Rasulullah qaumaka wa ahlaka istabaqahum ja'anni bihim la'alla Allah yatubu alaihim wa khudh minhum fidyatan. Kieu bae cek Said Abu Bakar Siddiq, ieu mah kapan tawanan-tawanan teh hanya tertinggal masuk Islam. Urang kan berharap tawanan ieu supaya nyana bertobat ka Gusti Allah. Nyana tobatna sahanu nyaho nyana engke bisa asup Islam. Henteu kudu ku urang disiksa, teu kudu dianiaya, amankeun. Andai kata orang Mekah hayang
mengembalikan mantak naon ku urang kuari dijieun fida tebusan tebus kuari kitu bae aman cek Abu Bakar Siddiq untuk pengamanan anu luar biasa anu sangat intensif geus ulah dikukumahakeun ieu tawanan ketika orang Mekah yang mengembalikan geus bae bayar saurang sabaraha yuk urang musyawarah iyalah pendapat Abu Bakar Siddiq cek Kangjeng Nabi bagus bahkan cek sida Abu Bakar Siddiq lamun nyana engke balik ke Mekah kemudian manehanana taubat asup Islam sahanunya ho ieu manusia anu bertobat balik ka urang menjadi kekuatan Islam bagus cek Kangjeng Nabi. Coba pendapatmu lain. Sidina Umar ngacung. Cek Sidina Umar ya Rasulullah kadzabuka wa akhrajuka qatimhum atrim a'naqahum. Jelema-jelema bangkawara anu pernah ngusir tuan. Jelema bangkawara anu pernah ngabohongkeun ka tuan. Jelema bangkawara anu pernah dek menganiaya tuan. Warga geus katangkep ku urang, moal diamankeun ku urang, sikat paehan. Wai, Sidina Umar. Ulah dingkekeun deui. Di Mekah tuan dek dibunuh ku nyana, di Mekah tuan dianiaya ku nyana. Kemudian manehanana teh dek ngabunuh tuan, ngusir tuan, tuan sampaikeun ka Madinah, kuari geus aya di leugeun urang, sikat habis. Bagus. Kangjeng Nabi bagus wah yang lain Sidina Ali ngacu cek Sidina Ali ulah dengkekeun deui jelema kos kieu mah lantaran ieu jelema kos kieu lamun diengkekeun deui percis ieu mah kos bilatung asup ka jengkol beak jengkol bilatung asup ka peuting beak peuting bilatung asup ka kayu beak kayu kropos kulantaran kitu tuan geus bae manengan ge ieu mah beresan kabeh sikat habis bagus yang lain Sidina Hamzah muncul. Alah, ulah dikukumahakeun Kangjeng. Moal ya Rasulullah, enggas yudrabu unuqahu fa inna haula'i aimatul kufri. Enggas bae bandingan pencit kabeh sebab ieu nu katangkep ku urang pemimpin kafir. Bagus. Cek Kangjeng teh hebat banget. Yang lain Ibnu Rohah tampil. Kieu bae ya Rasulullah unzur wadian katsiral khatab adkhilhum fihi summa utrimu alaihi nar urang neangan bae sumur nu jero anu loba kayuan belum kayuna diasupkeun ka sumur aju jelema-jelema ieu asupkeun ka sumur selesai weh hebat amat sia hebat Kangjeng teh musyawarah dididakan ayah Sidina Abbas cek Sidina Abbas koto tarahimak waduh Sidina Abbas teh maksudna lain tawanan maksudna salah satu anu memberikan pendapat cek Sidina Abbas koto tarahimak atuh pegat rahim Muhammad paman hebat di Sidina Abbas pan urang teh boga dulur di Mekah teh urang kadir hijrah teh nyalametkeun agama lamun ieu ku urang dibunuh pan meureunan aya patula patali eta teh nu alo urang eta teh anu uwa urang teh eta nu mamang urang mun ku urang dibunuh eta uwa urang anakna teh ka urang naon mun ku urang dibeulem dibunuh ari eta mamang urang anakna ka urang naon lamun ku urang dibunuh eta teh meureunanan aya kapi-kapi meureunanan kapi uwa kapi mamang kabelah dituna meureunanan aya kapi-kapi meureun aya kapi aki teh
berenang ka urang teh kapinaon pikir ku anjeun Muhammad ulah sembarangan ulah asal segala bunuh belum asupkeun ka sumur gampang kos kitu mata Muhammad selesai cuman kapan urang boga dulur pegat berarti urang jeung dulur-dulur urang di Mekah masyaallah eta pemikiranku hebat mamang di urang ge kan urang dah urang teh tak sok mikir esok musyawarah di lembur urang kos kitu atuh pan ieu warisan endek dibawa mah kumaneh atuh pek bae bisa ngan pegat sia anak maneh engke jeung anak dieu engke bakal pegat jauheun riwayat sawah bapak ku sia dijual dibawa kabeh eueuh masalah paling sasiaeun doang ai sia kapan boga anak ai sia kapan boga adik ai anak adik teh engke pakan ngobrol jeung anak adik deui tah anak kakak urang nu kakak urang baheula teh mawa duit na ka ditu urang teu kabagian engke pegat tah sok geura ge pegat cih deuk kumaha sok pikir ku urang sing panjang pemikiran urang teh supaya halimpu hirup lain saurangeun urang boga anak kakak urang boga anak adik urang boga anak mang urang boga anak urang jeung anak mang urang teh kumaha hubunganana anak urang jeung anak ua urang teh kumaha hubunganana sing panjang geura pemikiran urang lamun boga pemikiran kitu masyaallah moal pareumeun obor ieu mah kapan datang Waalaikumsalam ya saya ya anak mamang di mana jeung teu gablek mamang ieu mamang teh adi bapak sayang Masya Allah pasti tengah aku dah kunaon sih nu matak tengah aku sawah dijual ku mamang aing teu hayang aing mah datang moal didatangan teu hayang aing mah burat batu aing mah ambo tapan kos kitu kos gara-gara sawah doang dijual tuh datang mamang hampura tuh lo ya mah kudu dihampura bae nu geus bae nu encan mah itu dijualeun aya kenek dijual deui tolol sia goblok atuh gagedean sama borok nah iya urusanana lain saurangan ai saurangan doang masalah urang gampang anak urang engke beungeutna dek dikamanakeun mun kapanggih jeung anak adik urang anak urang engke mun kapanggih jeung alona bakal kumaha aja nyaho riwayatna eta papanjangan gara-gara tah ieu Sidna Abbas pohara jasa mad lo gampang urusan ngabunuh mah pendapat ieu kadenge kumang kabeh ge atuh bararagus nurutkeun Sidna Abu Bakar bagus nurutkeun Umar atuh kitu kene selesai ngadege Umar mah bangona caknya parehan bae nu kos kitu ieu Ali tentu sarua ge jarang geus bae selesaikeun jadi teh kabeh ge musuh-musuh itu selesai kabeh tapi patali urang jeung di Mekah teh kumaha mun ieu kadenge dibunuh kadenge dicacak kadenge ai kitu mah perang kan lain deui mani mah tawanan pikir heula lo masyaallah dirinya Kangjeng langsung calik teu seueur saur pasakata Rasulullah walam yujibhu eueuh nu dijawab saurang ge langsung cicing Kangjeng malah lebet ke bumi Kangjeng istirahat menenangkan pikiran henteu gancang Kangjeng nyeun keputusan Masya Allah istimewa Kangjeng malah di luar nu rame asana ye yakhudzu biqauli Abi Bakrin bakal anu dicekal keputusan Abu Bakar kajian kuku mage ribut di luar cik sawareh deui lain kajian kukumaha ge yakhudzu biqauli Umar hayang selesai segera beres asal anu dicekal Umar bea kabeh jadi cacan wa qala nasun cek manusia lain asal yakhudzu biqauli Ibnu Rawahah asal ya pendapat Ibnu Rawahah kita diasupkeun ka sumurna dibeuleum heula kayu aju diasup-asupkeun ka dinya dibeuleum asana eta kabeh ribut di luar mah mana ieu bakal dicekal pendapat didinya summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaluarlah Kangjeng cek Kangjeng innallaha la yulayyinu qulubar rijali sa'nana Gusti Allah yakin
geus ngaleleuskeun ka hate para pamimpin hatta takuna alyana minal laban sehingga hate teh leuwih lemes tibatan susu wa yasduqu rijal hatta takuna asyadda minal hijarah kadang-kadang hate para pemimpin teh teas leuwih teas tibatan batu mencek ngomong urang mah pemimpin mah kadang-kadang hatena leuleus leuwih leuleus tibatan susu tapi ketika gagah leuwih keras tibatan batu iyalah hate seorang pemimpin wa inna mislaka ya Abu Bakr mithlu Ibrahim saenyana model anjeun wahai Abu Bakar persis kos Kanjeng Nabi Ibrahim di mana Gusti Allah memuji dina Al-Quran faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim oge anjeun teh wahai Abu Bakar persis misal Isa di mana Kanjeng Nabi Isa pernah di alam ku Gusti Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim luar biasa anjeun Abu Bakar boga pendapat tarungkul kabeh jelema ngadengekeun pujian Kanjeng terhadap Abu Bakar Siddiq wa misuka ya Umar misulnu anjeun ge wahai Umar percis kos Kanjeng Nabi Nuh Kanjeng Nabi Nuh teh dina doana rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara ya Allah cek Kanjeng Nabi Nuh ulah disesakeun deui umat anu bangka warah ka Gusti beakeun kabeh percis maneh Umar kos Kanjeng Nabi Nuh bae di alam kabeh ku Kanjeng anu disudutkan ku Kanjeng mah kabeh di alam tidak Abu Bakar masyaallah pahara luar biasa pendapatna kadang gagah kadang leuleus kos Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam anjeun Umar pahara kos Kanjeng Nabi Nuh be ngadoa teh bebeakan rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar beakeun kabeh Gusti habak make habak sagala wa mithlu Musa jeung persis kos Kanjeng Nabi Musa kumaha Kanjeng Nabi Musa ketika ngadoa rabbana tmis ala amwalihim wasjud ala qulubihim anjeun Umar istimewa summa qala Rasulullah cek Kanjeng Rasul al yauma antum ma'ala fala yaftilanna ahadun minhum illa bifida'in aw bidarbi unuq Dewi poe antum adalah sebagai masyarakat yang keputusan di antara dua hiji tebusan nomor kedua selesaikan bunuh kabeh di antarangan dua eta nah kuari mah nu dipilih hanya satu di antara dua tanpa menyudutkan anu lain cek Kanjeng Rasul hiji we anu deuk dipake adalah keputusan ti Gusti Allah keputusan Abu Bakar Siddiq bahawia Rasulullah sallallahu alaihi Abu Bakar walam yahwi bakul cek Sidina Umar bin Khattab anu dijieun keputusan ku Kanjeng Rasul adalah keputusan Abu Bakar walam yahwi bakul henteu nyieun keputusan naon nu diucapkeun ku kaula jadi berarti urang tuturkeun cek Sidang Umar keputusan Kangjeng akhirna Kangjeng nyieun keputusan tentang fida teh ya tebusan geus amankeun ku urang ieu tawanan engke ketika Mekah membutuhkan urang nyieun tebusan jadi satu keputusan turunlah ayat ieu كان لنبي أن يكون له أسرى teu aya tetep ka seorang nabi telah aya ka seorang nabi teu pantes ka seorang nabi aya kuna kaayaan laun nabi teh asra ngabogaan boyong anata yuskina fil adi sehingga kudu ngalumpuhkeun heula fil adi di muka bumi jadi instruksi ti Gusti Allah teu pantes sama sakali ke seorang nabi kudu ngaboyong tanpa aya peperangan heula setelah perang
lumpuh kufar karak boyong andai kata nyieun boyongan tanpa aya peperangan teu pantes ka seorang nabi. Ieu adalah merupakan penganiayaan. Ieu makan Badar berentak teu masalah berarti nyieun boyongan setelah perang. Lamun nyieun boyongan meme perang teu meunang. Kudu perang teu. Ayat ieu nomor kahiji mandek nyaritakeun bahwa horenganan mengenai boyongan teh teu nanaon asal perang hiji. Nomor kedua boyongan teh bisa ditebus eta teh sesuai jeung aturanana. Dua, nomor katilu horenganan ayat ieu teh aya instruksi perang. Lantaran ulah ngaboyong tanpa perang berarti aya instruksi kudu perang. Mukminin mah ieu di mana-mana geus nyiapkeun perang bakal katembong kagagahan mukmin. Islam di mana siap perang bakal katembong kagagahan Islam. Ketika Islam main peyek teu dayang perang, teu daek perang, Islam bakal mundur. Kemunduran Islam ketika Islam teu daek perang. Ieu di Indonesia nu matak luhur lantaran baheula ngalawan Belanda, baheula ngalawan Inggris, baheula ngalawan Jepang, baheula ngalawan Cina, karak luhur Islam. Luhur bangsa. Ketika kuari urang dek diajak perang embung urang diajak perang teh ayeuna mah. Ieu sakieu lobana di Indonesia teh aya sabaraha juta manusia? 200 juta leuwih diajak perang can puguh darae kuari. Lemah Islam. Ulah jaritakeun Islam bangsa ge sangat lemah ketika teu daek perang, bangsa nagara eta sangat lemah komo agama. Ketika daek perang luhur kajen kukumah ge. Ulah jaritakeun menang jeung elena, daekna perang berarti kaluhuran sesuatu bangsa jeung kaluhuran agama. Nah, ulah waka perang heula demo 212 bae kamari teh. Jadi luar biasa, sakadadek nurunkeun Ahok hanya secuil manusia, sagrintil manusia. Datang jutaan manusia kali itu luhur. Lain masalah dek nurunkeun tapi persatuan bangsana. Ieu kan luhur kadengena. Kamari aya reuni luhur. Tanu mata ketika engke diajak demo ulah datang ke Arembung. Tuh aya nu siap cenah. Sebab gara saya untung. Atuh untung di modalan 3 karung nu dijieunkeun mangan setengah karung, untung 2 karung setengah. Ya Allah, nya mah ngarep-ngarep iraha demo deui cenah, iraha demo deui. Mun kitu mah teh dibere beas atuh embungan nya lagi salah bae. Tuh, ayalah jelmana ge ditu. Pada malum tama di kalangan ieu perang, ieu perang. Ieu instruksi perang ieu lain lalagaan ieu. Kunaon baheula di zaman aki urang sarariap jasa perang lantaran mentalna disiapkeun perang. Di zaman Kangjeng sahabat siap perang, mental perang. Di zaman sahabat, zaman Kangjeng, zaman sahabat, di zaman tabi'in mental perang. Di zaman Utsmani mental perangna luar biasa. Kamari zaman uyut urang aki-aki urang mental perangna luar biasa. Mata gagah Inggris balik, Belanda comeback, Jepang pulang, Cina dipaksa digedoran baliknya nak kaditu. Kuari lantaran urang lemah daratang deui, Emrik daratang ka Indonesia. Hong Kong datang ke Indonesia. Urang dibuat teu berdaya. Kunaon ieu nu mantak urang embung perang lantaran hubud dunya. Ieu kreditan can anggeus boro-boro mikiran perang motor itu ge can kabayar. Geus tambah deui ieu mobil can kabayar, geus ulah-ulah ngomong perang heulanan. Mobil kreditan ye. Embung perang urang. Sia kunaon sih embung perang? Boro-boro perang aing. Kunaon? Pamajikan kabur. Pamajikan emang sia boga sabaraha? 2 nu hiji kabur, puyeng pan aing. Atuh boga 2 nu hiji kabur mah deureus mepan eta mah hiji-hijina ge kabur. Nu boga 2 kabur hiji aya kana hiji deui serep. Nu hiji kabur udah kan. Urang bata urusan teh kos ka ditu bae, urusan teh urusan anak, urusan pemajikan, urusan dunia kredit, geus embung perang. Embung perang lemah berarti. Itu ya diinstruksikan melalui ayat ieu. Maka nalim nabiyyin teu pantas ka seorang nabi ayakuda lahu asra
nyana ngabogaan tawanan hatta yusqida fil adi hendak nawan mah gae sehingga ngalumpuhkeun heula para kufar perang heula jeung kafir kara ulah hayang tawanan adalah perang urusan menang jeung eleh sijalun alqital sijal perang adalah kalah menang waktu eleh waktu menang tetapi urang boga dedikasi semangat juang agama melalui perang mentak aya Taliban hiji di dunia ieu seseleh Amerika nya nama ku ari teh diciptakeun hirup aing mah jang perang titik ai sia mah pan diciptakeun hirup aing jang kredit goblok jauh amat jeung situ hebat ya sabatur nah ieu deuk ngabangkitkeun semangat perang semangat juang teh kan lain lalagaan hese baheula ge anu ngabangkitkeun semangat perang teh kan Bung Karno gantungkan cita-citamu wahai bangsa Indonesia wahai para pemuda di atas langit jangan ngoyo ini negara kita, ini bangsa kita, ini agama kita. Tanpa kita yang berjuang, negara akan lemah. Singkirkan lengan tangan. Maju untuk memperjuangkan bangsa, negara, dan agama. Hanya Bung Karno anu langsung nyurup ke hati umat, ke hati bangsa Indonesia. Kabeh dengan baju dikieukeun kabeh. Datang ka kiai. Disuntikan pelerna ku kiai langsung kikieuan nu gagah awak nu gagah etana doang teh kumaha nyurupna bae meureun suntikan ieu masyaallah karim hararebat jasa per detik ieu aya keneh sisa-sisa perang nu datang ka kaula anu baheula dieusi ku kiai. Assalamualaikum salam saya aduh cenah kiai kula baheula zaman perang ieu kungsi dia si ke kiai sehingga kuari gagah keneh umur sabaraha umur 120 masyaallah 120 gagah keneh mah ieu kuari kumaha ngadenge perang siap ya Allah umur 120 tahun kuari lamun ngadenge perang siap keneh bae tapi urang ngaji pede ngaji kumaha lamun perang lah ulah sok ngomong perang lah sakira teh ulah lah anak ge loba jasa sakira teh ya Allah ya Rabbi perang modar mah bakal kan eta semangat aya deui jadi cangkeng tapi Waalaikum kurane jadi cangkeng cenah tapi ieu masalahna lain cangkeng kiai kula baheula keur perang teh dieusi di dieu sehingga kula teh gagah jasa ieu ditembak ngebul cenah teh lamun teu kena mah komo siapa aki kumaha sih nu jelas kula iya alhamdulillah kiai zaman perang saya nu ngasina kiai anu jadi kula iya hayang dicoplokeun cakiana teh ieu baheula teh dieusi ieu aya sababaraha aki-aki sabaraha aki umur 100 cakiana teh masyaallah gararaga tah baheula kuari mah pan demo ka ditu teh lain ngandalkeun gagah lain ngandalkeun gagah ngandalkeun buras itu ngabangkitkan semangat kumaha saha ya Allah ya Rabb ieu geus dijelaskeun dina ayat ya semangat juang jeung semangat perang kudu bagi setiap bangsa komo agama Islam wajib dasar lamun geus ngoyo lemah geus ulah harap kuari Donald Trump nang tangan ka Islam nyana geus kajelaskeun tentang Israel bahwa Israel adalah milik Yahudi. Israel adalah negara Yahudi. Islam musyawarah sadunya kabeh per detik ieu encan aya realisasi. Satu kelemahan Islam. Padahal lamun siap henteu kumaha bae. Islam ngahiji kabeh tempur bakal istimewa. Kulantaran tengah hiji Islam teh iyalah kejanggalan iyalah kelemahan urang ningali di Indonesia bae kuari berwilah-wilah Islam di Indonesia teh anu dipimpin ku NU anu dipimpin ku Persib anu dipimpin ku Muhammadiyah Persib apa Persis tuh siapa teu menang salah aing sia masalah loba jasa ku aing teu disalah-salahkeun aing masalah bae geus manyun bae emang sia mah hasud ka aing
Islam ambalayah di orang ya Islam FPI dan lain-lain sebagainya. Tapi kan apakah ngahiji jante heulanan NU ka dieu jalan, Muhammadiyah ka dieu, Persis ka dieu, FPI ka dieu. Islam Ikhwanul Muslimin aya, Islam HTI aya, berbeda-beda. Walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari, tapi suara mah panteu ngahiji. Ketika demo kamari, ai masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama panteu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ieu ku henteu ngahijina ieulah jadi kelemahan deuk kumaha berjuang. Deuk kumaha berjuang. Nah, ieu ku ari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir. Mata ulama Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5. Nomor kahiji teu pati-pati perzinahan fahisha ambalayah terang-terangan kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula kuari. Orok setruk nanya orok setruk. Baheula manu setruk teh insinyur, baheula manu setruk teh anu sugih, baheula manu setruk teh pejabat. Kuari mah masa sih orok anak lahir setruk. Masa sih jelema leng-leng setruk. Kabelah dia nak aya penyakit encan terdeteksi ku dokter. Geus puguh tamah penyakit manis, gula darah tinggi dan lain sebagainya, diabetes, geus ambalaya. Ieu mah jelema gering dibawa ke rumah sakit, cek ilmu kedokteran tidak ada penyakitnya, puguh gering. Dibawa kajian kadinya nage ditandu, periksa, scan dan sebagainya, tidak ada penyakitnya. Ieu akibat loba fahisyah ambalaya. Perzinahan anu jelas-jelasan ayeuna. Baheula makan zina teh terselubung, baheula makan zina teh kanyahoan, kuari mah dihareupeun mata urang. Kanyahoan nu mantak loba jasa perzinahan, di mana kanyahoanana? Masyaallah. Eta teh alat paranti ieu teh naon kondom. Kondom teh jutaan bea kamari keur tahun baru. Ambalaya tuh di itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna teh? Di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon nama? Naon ngaranna teh? Ieu tuh nu lega teh tah. Tah nyaho pan sia mah. Nyaho sia kadinya berarti sia. Geus teh kudu hese ieu pelakuna kajen kumaha. Masyaallah. Dah ambalaya, sempak di pantai ambalaya. Geus teu boga isin hiji di mana fahisyah geus teu berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit anu penyakit teu pernah aya loba terutama penyakit taun teh si gelepek pae jam 8 sehat jam 10 maot taun jam 12 sehat jam 2 pae taun karena sing gelepek unggal lembur loba akibat fahisyah perzinahan loba jas. Kumu di Indonesia kuari tarik ulur tentang LGBT. Can anggeus-anggeus ngahukuman kos kitu bae ge ku haseun teh si DPR. Manya kawin lalaki jeung lalaki. Manya ditikahkeun awewe jeung awewe. Lamun berdasarkeun Al-Qur'anul Karim selesai, tapi berdasarkeun manehanana hayang make hamba tuturkeun ku sia ka jadi manusia. Tuturkeun ku sia mal aya anggeus-anggeus sakajen ku kumaha ge. Ieu kakarake lalaki jeung lalaki dikawinkeun engke sia lamun aya nu usul embe jeung embe nikah kumaha. Hayu sia diusulkeun ka DPR, mohon maaf kambing dengan kambing supaya disahkan perkawinannya. Hayu deuk kumaha? Deuk kumaha ngahukumanana. Nah, nomor kedua ketika jelema dagang geus berselubung. Ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana ngajual dikurangan ieu dah wailul lil mutaffifin. Nah bakal terjadi ieu di dunia di lembur di negara eta penyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta teh kesulitan ekonomi bakal terjadi. Nomor katilu ketika teu daek ngazarakat mun teu daek zakat bakal disulitkeun hujan ku Gusti Allah. Teu diturunan hujan. Sakali dah hujan lain rahmat tapi penyakit. Nomor kaopat ketika jelema kaluar tina jalur-jalur Al-Qur'anul Karim teu pati-pati jelema kaluar
tina aturan-aturan Al-Quran kecuali bakal dilemahkan, dicabut jeung dicokot ku kafir kemangpaatan. Ketika jelema henteu nuturkeun Al-Qur'anul Karim, henteu nuturkeun Kangjeng Nabi, henteu nuturkeun syariat, maka aturan-aturan manusia bae yakni kaluar tina perjanjian agama bakalna urang dibuat lemah, diserang ku kafir, eleh ku kafir, kamangpaatan urang bakal dicokot kabeh ku kafir. Kuari di Indonesia negara urang, tetapi orang Hongkong datang ke urang. Tuh di Bogor geus sabaraha ribu Hongkong. Tuh di pabrik urang-urang setik-setik da keluar. Ai eta anu nyieun jembatan layang, ai eta anu nyieun tol, saha nyaho-nyaho anggeus bae. Urang Chinese, urang Hongkong, urang-urang hanya nonton bae, padahal tanaga di urang ngabutuhkeun, tetapi kunyana henteu dilingseun, kafir nu nyararieun. Ari itu gunung nu bakal dicocok tanam lain ku bangsa Indonesia, bakar ku orang kafir, ku orang luar negeri. Dicokotan kabeh geus puguh emas, geus puguh baja, geus puguh besi, geus puguh uyah, dicarokotan kunyana kamangpaatanna ka ditu. Urang sakadar nonton, bongan urang teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Setiap jelema keluar tina perjanjian agama bakal dilemahkan ku Gusti Allah, jiwa perangna, jiwa juangna bakal dieuweukeun ku Gusti Allah. Ketika jiwa juang jeung jiwa perang urang bakal dilidih ku kafir, sebab kafir mah ngintip bae iraha lemahna, ilaha manehanana henteu berjuangna asup kafir. Sakedeung deui bakal itu nu si engkoh, itu nu si encek, itu nu si enci. Kuari geus dibelian KB di Kabupaten Tangerang sabaraha persen milik warga, sabaraha persen milik asing. Kabupaten Serang sabaraha persen milik warga asli WNI, sabaraha persen milik asing. Pandeglang sabaraha persen, Jakarta sabaraha persen milik bangsa, sabaraha persen milik asing. Engke urang bakal nonton itu imasa engko, itu imasa enci. Pebaragus amat ai imah sia sumur ge eueuh. Ndeu kumaha coba cai ge hararese. Nah, lamun nyana dibuat mewah ku pemimpin di negara urang, berarti urang keur diserang ku jana. Teu karasa ku ari perekonomian, ternyata perekonomian teh dicekal ku asing. Perpolitikan dicekal ku asing. Urang teh kapan bangsa Indonesia kapan nonton perjalanan politik di Indonesia? Kok polisi sih kos kitu, kok TNI teh kos kitu, kok DPR sih kos kitu, peleye-peleye. Kok kos kieu sih bangsa urang, kok kos kieu sih? Urang hanya bisa kos kieu sih. Jiwa juang urang eueuh lemah. Berarti kan dikendalikeun di luhur. Iyalah bangsa Indonesia sekumaha tadi hadis Kangjeng Nabi, ketika urang keluar tina perjanjian Al-Qur'anul Karim, ketika perjanjian urang terhadap agama, urang geus kaluar ti perjanjian teu make Al-Qur'anul Karim, berarti urang bakal dilidih ku kafir, lain sakadar dilidih tapi dicokot kamangpaatan ku kafir, urang sakadar nonton doang. Geus terjadi ku ari terserah ente. Dek kumaha ieu bangsa urang, dek kumaha ieu negara urang, nyangakeun sadaya-daya. Ieu mangan sakadar ayat ieu nandakeun, ayat ieu mere ka urang, ayat ieu teh mere wawasan Nabi teu pantes ngaboyong tawanan, sehingga mun deuk ngaboyong kudu ngalumpuhkeun heula. Di dieu aya instruksi perangan kafir, ketika kafir ngalawan ka urang, ketika kafir nincak ka urang, ketika kafir dekalini ka urang lawan. Sakadar bisa ngaji doang urang, ketika urang dek ngalawan kan kudu aya pamimpin, saha ieu nu ngarikut. Sanggeus urang berangkat kudu nyaho strategina, carana kumaha urang dek ngalawan kafir. Saha nu nyaho lamun orang Cina di dieu geus sarariap pistol, geus sarariap senjata. Di bangunan-bangunan, di pabrik-pabrik, ketika orang datang ka dinya nyanangin awe dedet pae 100. Nu di tukang jiwa perangna kurang, mundurkan. Ayo, nu kumaha? Atau orang demo ka dinya, dipimpin ku jawara jeung kiai, diajak ngobrol, cak kiai jeung jawara balik horengna dibere susu. Nu kumaha coba? Saha ieu pamimpinna anu bener-bener jiwa satria.
anu patriotisme luar biasa tinggi nah saha anu dek mimpina jeung saha anu nyaho kana strategina urang kabari mah nembleukeun ka TNI percaya penuh ka TNI wari TNI nangis kos kitu sedengkeun di sisi digigir ku wari asing geus ambalaya melian tanah engke miliknya anak engke nu nyana urang geus kasisi ndek kumaha nyana boga senjata asal urang ka dinya tembak dededededed cenah menta jampe ka kiai da kiai na ge katembak kira ge katembak atuh ndek kumaha nya hese tah ieu geus kapagih urang masyaallah karim geus lain lalagaan ieu di Indonesia teh kuari sok sakedeung deui bakal katempo kurang tah diturup ka waru ka belah ditu eta kapan usaha nu sumarekon kuari kapan geus dijual ka asing geus lain nu sumarekon deui kuari geus asing ari itu di Karawang jeung di Cikarang geus nu asing kabeh ai eta Jakarta geus dijual jadi kepresidenan nu kuari teh seperti ieu ai urang mah deuk caritakeun urang ieu urang deuk kumaha atuh terserah ente lah cenah kiai ulah ngomong kos kitu kredit can anggeus balik deui ka kreditan bangsa negara deuk kumaha kahareupna urang mah geus kolot paeh anak urang engke kumaha kamari ieu Cina diusir kuari ditambah ka dieu urang mah kesulitan KTP nyana mah baroga KTP kuari sanajan kasus KTP nan lu boga kasus kuari keur dipendem di ditu tetapi kan eta mah urusan politik urang mah teu nyaho urang mah tiga surak-surak hakan ku sia lain hakan ku sia geus boga KTP teh encah permasalahan lainnya ditangkap sia kuari boga KTP teh teu ieu permasalahanna ye urusan ditangkap tama urusan politiknya na tama atuh bisa bae urang nonton bae hakan ku sia ai sia teu gablek KTP goblok sia dita ieu permasalahanna hayu bongkar ku urang deuk ka mana lumpat urang nah ayat ieu nitahan perang ngan urang teh siap perang saha pamimpin perangna jeung saha lawanna jeung strategina kumaha ieu nu jadi masalah guari urang geus lemah geus sangat lemah diajak perang mah lamun di masjid siap bro siap tempur siap cinta teu balik bae ka ieu mah lah kiai denge-denge teuing itu aja wae cuma keur ngaco bae kiai tah dengekeun bae ku urang ngambek tuturkeun teu kudu deuk kumaha ayo persilatan politik urang geus katempo nu nyaho seserian oh kitunya persilatan tentang kepemimpinan nu ieu kieu urang nu nyaho mah ya karim lalagaan orengan mun urang nyaho seri sorangan sedih sorangan lamun urang nyaho perekonomian geus bubuh kuari saha anu jalan bangsa urang berekonomian eueuh nu jalan lantaran naon mandeg ieu duit teu jalan nu mantak mandeg dikuasai ku nyana sok geura engke sakedeung deui mah tanah bakal mararahat nu kuari 1 juta engke bakal dibeli 5 juta moal kebel deui 5 juta can dibeli keneh 10 juta bakal dibeli ente kuari bertahan 10 juta bakal dibeli duit ambalaya bakalna duit bakal ambalaya moal kebel deui kunaon ieu dek dibelian engke jadi urang Hongkong kabeh 10 juta can dijual 20 juta sameter bila perlu jeung hulu-hulu dan dibeli delegen nu kaburu bakal moal kebal deui berarti kan ieu negara urang geus bakal berubah bakal sabaraha duit bae bakal dibeli ieu mah kan sakadar abang-abang lame mun kukula diceritakeun aslina bakal ngarenten kabeh henteu moal mah sakitu bae heula moal bakal diaslikeun ieu masa etik bae abang-abang lame doang mun dicaritakeun kieu mun dicaritakeun 2 kali 2 4 kali 4 teu nyahoan kan sia eta mah sabaraha bae lah pokona mah geus kitu sia teh 4 kali 4 16 asal loba berkat teh kudu bebees goblok tah mah ya emang teu kadenge ku cili aing kadenge atuh bloon jasa pan teh mah sia teh mangitungna kitu bae heran aing mah itu kudu ieu mah globalna bae eta seperti eta lamun dicaritakeun tek 1 2 3 4 kaget urang engke lamun kudu ku kuari caritakeun berarti urang babarengan ka Jakarta
bareng kukula dicaritakeun geus darurat caritakeun ieu wah siap bot bareng ke Jakarta ka mana ge ke Jakarta Tanah Abang beli baju jadi lain lalagaan negara urang lamun urang geus caritakeun nu aslina bakal marudah kos Habib Rizik kabeh ngan make cara heula lalaunan cara kos Habib Rizik dilaksanakeun geus jeung eukeur cara model Habib Lutfi lemah lembut asup ka dieu ka ditu loba lobi loba eukeur urang nu lemah tinggal ngadoakeun baik cara ieu maupun cara nu ieu kabeh demi bangsa jeung nagara bendera merah putihna lain sakadar dikibarkeun tapi dibaca Pancasila na aya naon eta kok make jeung aya rante sagala eta rante teh kapan isyarah lain sakadar diteundeun rante sila kasabaraha mun ditanya si eta hatinya rante sila kasabaraha emang aya rantean malah nanya ka urang capek aing ye emang aya rantean gitu apa deh urang mah nyaritakeun rante naon maknana jeung naon hikmahna jeung saha nu neundeun rante di dinya jeung kumaha penjelasanana urang mah geus datang ka dinya nya namun ditanya emang aya rantean pan capek urang Masya Allah ngaji bang ngaji bae boro-boro naon tuh kayak coba aing neuleuh di imah deuk kakarak deuk neuleuh rantena ge bangsa Indonesia teh kos karar itu mun kos jana kabeh atuh geus bade dijual negara ka ditu kuluhum usia masih abae heulana karim Masya Allah tuh ieu ayat makana lin nabiyyin teu pantes teu sayogya teu layak ka nabi ayakuna lahu asra ngabogaan tawanan heg deuk nawan mah hatta yuskira sehingga ngahancurkeun galumpuhkeun heula di muka bumi dengan cara ibaligu fi qatil kufar turiduna arabad dunya aranjeun kabeh wahai mukminin ngarepkeun kana banda-banda dunia utama biawil fidai tegas pada dunia dengan mengambil tebusan wallahu yuridul akhirat sedengkeun Gusti Allah mah ngaharepkeun kana akhirat berbeda urang mah hayang banda dunia Allah mah ngaharepkeun akhirat henteu sejalan padahal wallahu azizun hakim Gusti Allah mah maha gagah kagagahan Gusti Allah teh teu sambarangan Gusti Allah nitah lamun ku Gusti Allah moal dibantu gagah Gusti Allah sanu muntayang kai bantu ku aing asal sia muntayangna ulah aya indikator-indikator sing ikhlas aziz moal pati-pati aing nitah perang lamun aing teu gagahkeun ka sia timbulkan semangat juang jeung semangat perang sia lawan ku sia kafir muntayang sia ka aing maha aziz dumatak aing nitah perang ge ka sia aing geus nyaho sia bakal pemenangan asal sia muntayang ka aing teh maha hakim bijaksana kabijaksanaan aing teu sambarangan aing nyaho kakuatan sia aing ge nyaho nu tadina hiji lawan 10 turun hiji lawan 2 ieu teh kabijaksanaan aing nu penting jiwa semangat perang sia kudu ditimbulkeun khususna baheula ka para sahabat ulah datang ka lemah dalam rangka nanjeurkeun agama Allah melalui perang ketika dibutuhkeun perang ketika teu dibutuhkeun perang ulah yen peperangan iraha kuduna lemah lembut kuduna perang nah iyalah semangat juangna kudu ditimbulkeun khususna baheula ka para sahabat umumna terus ka muslimin muslimat datang ka yaumul qiyamah ieu nu mantak kuari tantangan seakan-akan Yahudi kan tantangan encan timbul ku kumaha per detik ieu Yerusalem teh masih keneh dikuasai ku Yahudi musyawarah dunia tetapi encan aya realisasi sebab naon persatuan anak kuari keur di lobi hanya karang melobi persatuan kuari di Indonesia geus alhamdulillah kuari geus mulai aya realisasi geus bersatu geus mulai kuari di Indonesia antara Islam ieu geus ulah ningali ku kumahana nu penting Islamna geus insyaallah geus diislamkeun kuari Islamna geus ngahiji kuari bangsa ulah ningali tentang agama
Kuari mah ningali bangsa Indonesia satu bahasa, satu negara, satu bendera merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Apapun agamanya, yuk urang bersatu. Tak kuarikeun ngalobiatan. Bendera urang sing hade ulah di setengah tihangkeun monar tamat. Angkat ka luhur. Angkat ka luhur. Sebab naon? Anu bergelut di politik kuari geus kalindih ku asing. Nu bergelut di ekonomi kuari geus kalindih ku asing. Sedangkan nu bergelut di ekonomi mayoritas agamana Kristen, tapi bangsa Indonesia sakedeung deui nyana bakal gigit jari eleh ku asing. Ketika bangsa Indonesia walaupun nyana agama ada Kristen, walaupun nyana adalah Cina, tetapi kan ngamahmurkeun bangsa ketika geus kalindih ku negara lain asing, terutama asing Tiongkok, Hong Kong, nyana ge sarua bae bakal kawalahan. Mun urang ngahiji nu agama Islam, Kristen, agama Buddha, Katolik demi bangsa Indonesia ngahiji jang nyungkrukeun si eta. Nah eta tugas urang kuari. Lantaran anu bergelut di politik mah kapan nyana kuari nyanana kagele atuh kan hese. Kiai coba tolong jelaskeun kagelena malwaka. Malwaka. Iya hayang nyaho nyana bisa eleh hidup malwaka. Heulanan. Heulan sakitu bae sebab otaknya mah ngan setengah jengkal kan. Dibere sajengkal teh teu modal. Lalaunan heulanan. Lalaunan. Maksudna ieu hayang nyaho, ieu pamimpin urang kok eleh ku asing kumaha engke. Ke DPR urang kok dikuasai ku asing, iya naon sih engke. Kok ieu perekonomian urang nu ngaran si eta, nu ngaran si eta, nu ngaran si eta anu main di Indonesia sehingga urang makmur. Wow, masyarakat teh jual beli dengan lancar, terus sawah non pertanian dengan lancar, kemudian ekspor impor dengan lancar. Eta kan ku gara-gara hirup perekonomian dipimpin ku bangsa Indonesia nu ngaran sa A B C D. Nah si A B C D eta kuari geus parem lantaran datang orang Hong Kong, orang Tiongkok. Nah nyana geus teu bisa main, bangsa Indonesia bakal kelabakan. Ku lantaran sakitu kudu ngahiji. Ke kelabakan kok malah kada bejakeun. Henteu mah hayang nyawa saeutik mah. Ieu 4 mata tah mah. Sia kudu meresapi ka aing. Si mah ngadeheman aing sial. Iya. Lantak ge neuk ngahudangkeun semangat bangsa teh kudu nyaho heula. Urang moal bisa jadi bangkit lamun urang can nyaho. Ngan sakadar nafsu doang makan hese. Ieu kunaon ieu bisa jadi kos kieu? Kudu diarahan heula akar permasalahan di mana. Karah nah kuari eger dihijikeun heula coba. Sa Indonesia coba urang ngahiji lantaran kuari geus bercokol karak sadar kuari. Oh kehadiran si eta teh horeng ngahalangan kelanjutan bangsa urang. Oh kehadiran si eta teh horenganan mempersekat antara urang. Oh horenganan ieu teh ya ngajadikeun miskin bangsa urang sakadar nonton. Wari lobi urang hijikeun coba ge. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu negara tanpa pilih bulu di Sabang sampai Merauke coba urang ngahiji. Sebab geus aya di negara urang kesulitan kuari hese deka mana muntayang. Coba gerage ke kamaya muntayang teu nyaho akar permasalahanana kakarak deuk ngahiji. Ditunggu sampai 1 tahun lamun ngahiji kakarak berhasil. Lamun teu ngahiji ieu acak-acakan negara urang. Nah, iyalah maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskida fil semangat juang demi bangsa, negara, leuwih agama perjuangkeun ku urang. Allah yuridul akhirata ngaharepkeun akhirat ari urang arada dunya dihijikeun ku urang. Urang make konsep wallahu azizun hakim. Allah nu mantak nitah perang, Allah maha gagah mun tayang kanu maha gagah. Allah nu mantak nitah perang maha hakim bijaksana mun tayang kanu boga kebijaksanaan. Teu pati-pati Allah nitah supaya urang perang lamun Allah teu mere cara strategina jeung keazizan Allah jeung kehakiman Allah supaya kanyahoan coba kumaha. Kos kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Encan anggeus ieu ayat teh masih gadah laula kitabun minallahi sabaq wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima rabbana taqabbal minna innaka العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين